Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna bagian anuka 100 genepna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga anu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 100 genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Aduh, kumaha tuh Ki Guru? Sulit oge gening hayang meruhkeun pager gaib anu ngahalangan panempo urang teh Ki Guru. Ceuk Rotama selempangeunnaker sok sieun guruna ngarendapan gagal. Tenang Andika Rotama, tendang. Dewek masih ngusahakeun deuleu, tenang. Tembal Kirotan tenang. Siap Ki Guru. Omat sing hasilnya Ki Guru. Ngajedog sia didinya, ngajedog. Montong lobang ngomong sia deuleu Rotama. Jika nu teu percaya wae si laing teh kadewek. Pokona nyaho beres we sia mah deuleu. Oh, mohon mangga tuh lajeng Ki Guru, lajeng. Ye. Bising ke aya jalma nu datang. Niat rek ngaganggu karena pagawean dewek, halangan jeung gancang tindak ku ilaing deuleu Rotama. Oh, mohon mangga siap Ki Guru, mangga. Kirotan terus we harita sateka polah museurkeun kakuatanana pikeun ngancurkeun kakuatan gaib anu teu katenjo ku panon lahir. Kirotan sanajan kakarak ngambah ka eta tempat tapi yakin karena impianana tangkal kembang Gandapura dina Makuta ayana di palebah dinya pisan. Nyiwisik anu keur aya di jero karaton gancang museurkeun kakuatan batina gesan ngalawan kakuatan Kirotan anu tetep usaha satekah pola
hayang ngabuyarkeun kekuatan gaib anu dipake mager mindingan sabudeureun tempat kembang Gandapura dina Makuta katut lawang guha anu nepungkeun alam manusia jeung alam siluman oray. Hiup saudes awak Kirotan tembong ngageleter hebat. Dua lengan mata diayun-ayunkeun jiga nu keur ngibing. Dua sukuna ngalengkah ka tukang ngawahan. Laju Kirotan ngagero tarik sarta ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup sakaligus. Heup ya sawus ngadadak harita di hareupeun Kirotan jadi aya haseup kandal mulek ka luhur. Lila kalilaan haseup teh ngipisan-ngipisan. Beuki lila beuki ipis, breh we. Kiwari hareupeun Kirotan katempo aya lawang guha anu mana lawangna memang cukup gede. Tur teu jauh ti eta guha katenjo aya hiji tangkal kembang anu jangkungna kira-kira sakana sasikuan. Dahana aya 5 sarta daunna ngan ukur hiji-hijina bari warnana biru semu wungu. Kirotan jeung Rotama akhirna bisa ningali kana kayaan di eta tempat anu sabenerna. Kirotan yakin pisan dirina jalema anu pangheulana ngapimilik eta kembang. Katingali ayeuna masih kembang Gandapura teh jadi milik dewek ieu kembang teh, cek Kirotan nyerengeh seuri. Rotama oge sarua, Ki Guru urang teteh layo anu bakal jadi pangheulana ngapimilik eta kembang ki. Hade milik urang Rotama bisa ngamenangkeun ieu kembang. Bari urang laluasa ngalakukeunana sabab can aya jalma sejen anu datang ka dieu deuleu Rotama. Ceuk Kirotan yakin pisan yen kadinya can aya jalma sejen anu datang. Cik atuh Ki Guru kuring arek nyobaan metik eta kembang Ki Guru. Rotama singkir hayang gera metik eta kembang. Tenang heula andika deuleu Rotama. Dewek pastina anu kudu metik eta kembang madeu lain si lain deuleu Rotama. Ceuk Kirotan ngadon muncereng ka muridna teu satuju meureunnan Rotama mun kudu metik eta kembang. Sedengkeun Rotama beciga anu terus nafsu pisan hayang metik eta kembang. Sapasang panona jadi mundelik ka guruna. Laju ngalengkahkeun sukuna mundur ka tukang ngajauhan guruna, bangun anu terus arek ngalakukeun tindakan. Kunaon panon si laing mundelik kitu ka dewek deuleu Rotama? Si laing ambek ka dewek arek ngalakukeun tindakan naon si laing ka dewek deuleu Rotama? Ceuk Kirotan beuki muncereng ambek ka Rotama. Red Rotama ngareret kana tangkal kembang Gandapura dina Makuta. Red deui ngareret ka guruna bari nyarita. Hampura Ki Guru, hampura kuring. Kuring anu kudu pangheulana metik eta kembang mah Ki Guru. Ya, curela, jeleng. Rotama beres nyarita kituna teh, laju langsung ngagajeleng loncat ka pelebah tangkal kembang Gandapura dina Makuta. Atuh Kirotan anu tambah kaambekna langsung ngagajeleng ngudag Rotama bari langsung nongtak kerah bajuna. Siut kep si lain mabok buat Rotama rek ngalawan sia ka guru sorangan hampura Ki Guru kuring teu hayang hirup samogol ku ilmu. Kuring teh hayang jadi jawaran nomor hiji di dunia kajawaran Ki Guru seperti cita-cita Ki Guru ayeuna. Hampura Ki Guru. Rotama beuki wani nempas sarta ngepeskeun leungeun guruna tina kerah bajuna. Kirotan
nutup seukeut ka muridna bari dadana katempo turun naik lantaran nahan amarah. Rotama, sia teh diatik ti leutik, dididik ti bubudak, diurus digedekeun ku dewek, digembleng dilatih ku mangrupa-rupa ilmu silat. Nah sia teh bet minculak Rotama, rek hianat sia ka aing kanu jadi guru si lain deuleu Rotama. Ceuk Kirotan masih keneh kuat nahan amarah. Lu Rotama tungkul jiga anu kacemes ku omongan guruna ngarumasakeun diri salah. Hampura kuring ki guru, kuring salah ki. Ceuk Rotama leuheung langsung sadar kana kasalahan. Atuh Kirotan oge teu katuturuian ambekna. Harita leuleuy deui bari ngaleng tak-tak muridna. Syukur atuh si lain kaburu sadar mah deuleu Rotama. Ku dewek dihampura deuleu. Sok atuh geura petik eta kembang gandapura dina hamakuta teh ki. Ki guru anu kudu pangheulana ngapi milik eta kembang ki. Pasti deuleu. Dewek ayeuna arek metik eta kembang. Si lain perhatikeun kayaan bisa ya jalma sejen anu ngabongoan ka urang deuleu. Mohon mangga ki guru lajeng ki. Rotama manggut. Geus kitu mah gancang. Harita Kirotan leumpang ngadeuketan kana tangkal kembang gandapura dina mahkota. Sanggeus deukeut leungeunna metak rek metik eta kembang. Tapi acan oge leungeunna nepi antel kana gagang kembang. Ngadadak harita aya hiji cirim ngolebat bari langsung ngalakukeun panarajang ka Kirotan. Ku Kirotan bisa karasa aya sambaran angin panarajang anu nebak kana badana. Curela ceuleng seueuh keuk. Kurang ngajar. Nasa si lain hiat. Tanpa diduga ti saanggalna Kirotan kapaksa kudu ngalayanan panarajang musuh anu can kanyahoan saha-sahana. Kirotan harita terus ngarangseg ka eta jalema anu anyar datang. Rotama oge anu tita tadi milu kaget waktu guruna anu narajang. Harita nyidik-nyidik ka eta jirim. Nah saha cenah eta nu narajang ka guru aing teh? Kacepetan gerakna munggu hebat luar biasa. Ceuk Rotama tuluy ngupat kayaan eta jalma di jero hatena. Plak-plak des kaduk des. Dina kayaan keur kitu kadenge dua tulang leungeun anu pating kaleduk diadu mungguh mata kelinu kadengena. Dalidug carigjeug dalidug. Badan Kirotan tembong pating dalidug mundur ka tukang dua lengkah tapi gancang pancuh deui di tempat kosong. Tembong Kirotan neuteub antep ka jirim jalma anu cikeneh nyerang ka manehna. Kirotan memang moal wawuheun ka eta jirim nu taya lian eta teh Mbah Buyut Giling-giling. Aneh. Aya jalma hirup tapi beheungna bolong-bolong gitu. Nah saha cenah eta mangglung teh nya euy? Rada aneh oge. Ceuk Kirotan ngagerendeng ngomong sorangan. Mbah Buyut Giling-giling males teutepan Kirotan bari pok nyarita ngandung ancaman. Sahabai jalbana anu kumawani metik kembang gandapura dina mahkota. Wayahna kudu ngalayang jiwa ku leungeun dewek deuleu. Ceuk Mbah Buyut Giling-giling anu caritaanana mungguh nyentuh kana angan. Hei, kurang ajar. Nasi laing sarua hayang ngapi milik eta kembang gandapura dina mahkota. Montong sia deuleu. Dewek teu sieun saelas ku ancaman sia deuleu jurig. Kade caritaan maneh ulah jumawa kunyu. Moal meunang si laing ngapi milik eta kembang. Nu aya nyawa si laing bakal jadi wadal tumbal di patempatan deuleu. Rotama harita muru nyampeurkeun ka guruna pok nyarita. Kurang ajar pisan eta jalma teh nyarita ki guru. Perhatikeun deui beheungna gorowong kitu tapi bisa hirup keneh ki guru.
ku dewek oge memang diperhatikeun deuleur Rotama. Eta mangkluk teh bolong gorobong beheungna. Eta teh manusia atawa jurig gitu. Kuring oge bingung Ki Guru. Anehnya aya jelema beheungna bet gorobong, piraku ari jurig onaman mah Ki Guru. Ngadon ngarobrol, ngobrolkeun daun si laing duan dia. Cek Mbah Buyut giling-giling muncerang. Dewek keur badami geusan cara ngabinasakeun Andika deuleu jurig. Ai kade sia nyarita teh kunyu. Saha si laing teh gede hate hayang ngapimilik eta kembang. Maneh duaan dipodaran sia ku kami. Si laing oge ulah gede hate ngadon ngancam ka dewek. Si laing anu bakal modar ti heula mah deuleu. Rotama ngareret ka guruna deui bari pok nyarita. Hati-hati Ki Guru ah. Musuh mi banda tanaga lapisan leuwih hebat batan Ki Guru jigana mah Ki. Tenang Rotama tenang. Si laing montong loba mikir. Dewek yakin kana kemampuan diri sorangan deuleu. Ngajedog sia. Mbah Buyut giling-giling kaseleunaker nenjo musuh ngadon ngarobrol. Harita muncereng ka kirotan katut Rotama bari langsung ngacorelat ngalakukeun panarajang ka kirotan. Ngadon kanceuh ngobrolna. Rasakeun sia kurang ajar. Hiat corelat jeung kolebat. Mundur Rotama mundur. Rotama teu loba mikir, gancang ngagajeleng mundur ka tukang. Sedangkan kirotan langsung ngacorelat ngimbangan daya panarajang lawan. Panon Rotama sakapeung rutret kanu keur tarung. Sakapeungna deui ngareret ka pelebah kembang gandapura dina mahkota. Beuki kabita we manehna yang metik eta kembang. Darah kainya tarung nepikeun ka kalojor oge luarna teu paduli aing ah. Bisa jongjon aing metik kembang gandapura dina mahkota. Mulai nu ngahalangan. Gerantes Rotama tetep aya rasa kapanasaran hayang metik kembang gandapura dina mahkota. Kajeun hianat kanu jadi guruna oge. Hiat. Sedengkeun Mbah Buyut giling-giling sadar kana kayaan dirina anu geus 3 kali camal ajian belut putihna. Jelas aya mah moal bisa ngagunakeun deui eta ilmu belut putihna geus 3 kali camal. Harita duanana ragot tarung ngagunakeun karikatan gerak ilmu silatna masing-masing. Kirotan teu wani deui ngalakukeun bantrok kakuatan ngaliwatan leungeun. Sabab rumasa tadi oge manehna nu kateter. Sabot kirotan keur tarung campuh kitu, Rotama gancang ngamangpaatkeun kayaan. Manehna ngulewat ngadeuketan tangkal kembang gandapura dina mahkota. Maksudna arek metik mauk eta kembang. Tapi nalika Rotama geus deukeut kana kembang, kirotan ngabireungeuh Rotama arek metik kana eta kembang gandapura. Ngajadikeun kawaspadaan kirotan kurang kaperhatikeun. Ngajadikeun gempuran panarajang Mbah Buyut giling-giling terus ngahantem kana anggota badanna tanpa bisa dihalangan deui lantaran keur balangan. Hiuk jebrot dus alah. Kirotan ngagerok kaget jeung nyeri. Sedangkeun Mbah Buyut giling-giling oge ningali Rotama arek metik kembang gandapura dina mahkota. Gancang harita ngagajleng ngayakeun panarajang ka Rotama. Corelat jeung sembuk hiuk kolebat. Sedengkeun Rotama anu meh bae hasil metik kembang gandapura dina mahkota. Harita ngadadak ngarenjag kaget nalika dirina aya nu ngabongohan. Jeung kusabab anu narajangna mibanda tahapan ajen pangarti leuwih luhur batan dirina. Katambah Rotama teu siap pikeun ditarajang. Antukna geus taya deui kasempatan pikeun nyingkahanana. Mangsa tonggong jeung walaikatna digempur ku panarajang lawan anu ampuh. Hiuk sauk jebrot dus alah. Jengkang koleang gadebut. Langsung we harita Rotama ngajengkang ka tukang tanpa bisa ditawar deui.
ngan barang rek ditimpah deui ku Mbah Buyut giling-giling. Kirotan tembong ngolebat ngalakukeun panarajang ka Mbah Buyut giling-giling. Hiat! Hiat! Mbah Buyut giling-giling jadi bola niatna sabab kaburu mireungeuh yen aya musuh anu narajang ka dirina. Atuh der Kirotan jeung Mbah Buyut giling-giling tarung ragot deui. Sedengkeun dibalik ririmbunan tembong aya sabaraha pasang panon anu keur ngawaskeun kana eta kajadian. Si Giwang jaka satria katut nyeebah geus narepi kana eta tempat. Kadenge ti luarna pating garandang. Wah, jalma nu ngaran Rotama rubuh euy ku si Buyut giling-giling euy. Jeung nilik kana kayaan mah Kirotan jelas anu bakal kadese ku musuh jigana. Jaka satria ngilu mairan. Bener Kang, nilik kana kayaan mah memang Kirotan anu kateter ku kakuatan Mbah Buyut giling-giling euy. Memangnya Kirotan tetela kateter kekuatan ku musuh. Loba mundur tibatan malas narajang. Ngan sanajan ti kitu Kirotan tetep mertahankeun diri tina rangsegan lawan. Tina kayaan keur kitu tembong Mbah Buyut keling saketi ngacorelat nembongkeun jirim. Mbah Buyut keling saketi sebenarnya mah memang geus aya ti tadi keneh oge di dinya ngintip kana lumangsungna kejadian di eta patempatan ti awal mulana keneh. Mbah Buyut keling saketi asa laluasa pihak musuh keur tarung campu. Sedengkeun si Rotama kerubu. Mbah Buyut keling saketi seri sorangan bari ngajanteng hareupeun kembang gandapura dina mahkota. Akhirna ieu kembang gandapura dina mahkota teh jadi milik aing. Si Rotama jeung nu hiji deui sing nepi ka kalojor tarungna kainya supaya taya deui panghalang bikeun dewek ngapi milik ieu kembang. Rotama anu keur ngagoler rubuh gancang cangkat tina rubuhna. Bari jumarig jeug waktu ningali Mbah Buyut keling saketi arek metik pisan eta kembang. Rotama mungguh teu mikeun kembang gandapura dina mahkota aya nu metik ku jalma sejen. Gancang Rotama lempang nyamperkeun semuju marig jeug. Mbah Buyut, ulah dipetik. Eta kembang teh geus jadi milik kuring deulem Buyut. Mbah Buyut keling saketi gancang ngareret ka Rotama, laju malik bari muncereng. Ngimpi si laing Rotama. Mika hayang ieu kembang ngimpi, nyingkas ya, mundur. Bisi dipodaran ku dewek sia Rotama. Rotama neugtreug tetep ngarasa dirina nu boga hak ngapimilik eta kembang gandapura dina mahkota. Teu bisa kitu Mbah Buyut. Eta kembang geus jadi milik hak kuring deuleu ulah dipetik ku Ki Buyut. Mbah Buyut keling saketi jadi mundelik sapasang panona ka Rotama, laju muncereng deui langsung ka hudang amarahna. Ieu hak si laing mah Rotama yeuh. Cek Mbah Buyut keling saketi bari ngahiukeun pereupna ngarah kana hulu angan Rotama. Hiu hu. Rotama teu mikeun hulu anganna ditonjok musuh. Harita gancang ngarempodkeun awakna ka tukang. Hiu plos. Panarajang Mbah Buyut keling saketi jadi ngeplos ngahakan angin. Rotama katingali males narajang. Suku katuhna meta arek ngajejeg iga burung lawan. Ngan orokaya Mbah Buyut keling saketi gentak ngagiwarkeun awakna ka katuhu miceun serangan musuh. Siuk leplos. Barang jeung kitu pigelangan suku musuh rikat ditewak laju dibedol ka tukang ngagunakeun tanaga nu rosa sarta langsung dibebeutkeun ka tukang satakarna.
kadenge tulang suku anu ngabeletrok potong dituturkeun ku ngagrona rotama nahan kanyeri. Hiu kilak bloset rat kiut beletrok alah. Dina kayaan si Rotama ngagedebru ka handap bari suku katuhuna potong. Ku Mbah Buyut Keling saketi ganjang harita arek ditimpah deui sirahna ku peureupna anu buleud. Tur bari nyedem kakuatan kasakten. Mun segeuna kana babatok Rotama geus pasti bakal bencar. Hiu Ngan dina kayaan keur kitu ngadadak harita dua jirim terus pancuh teu jauh ti Mbah Buyut Keling saketi nangtung bari kaget. Malah nambahan deui rasa kakagetna pikeun Mbah Buyut Keling saketi nalika sidik ka jalma nu anyar datang. Di antarana aya Damaraseta dibaturan ku awewe jago kolot. Mbah Buyut Keling saketi jadi bisa mastikeun awewe jago kolot anu marangan Damaraseta pasti eta teh taya lian ti Mauti. Mauti langsung kadengengeh ke seuri ka Mbah Buyut Keling saketi bari nyarita semungahina. Erek naon ilaing deuleu buyut saketi? Keula nini keula. Ulah waka ngajak tarung ka dewek deuleu. Waktuna ge geus tereh beak ieu teh geus teu cukup deuleu. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.